Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun deui kana pasal anu salanjutna kana um, ieu teh halaman 23 bagian qala wal afdalu ayyastajmiro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala parantos nyarios musannif, wal abdulu jeung ari anu leuwih utama ayyastajmiro eta yen mepere jalma bil ahjari ku pirang-pirang batu summa yutbi'u tuluy nuturkeun jalma kana itu batu bil ma'i ku cai anu bersih wa yajuju jeung meunang naon ayak tasiru yen ngaringkeuskeun jalma alal ma'i kana cai au ala salasati ahjarin atawa ku tilu pirang-pirang batu anu bersih batuna yunki anu bersih bihinna ku itu salasah naon al mahalu tempatna wa idza arada jeung di mana-mana ngamaksud jalma al iktisara kana ngaringkeus ala ahadihima kana salah sahijina antara batu jeung cai palma maka ari cai abdulu eta leuwih utama wal abdulu jeung ari anu leuwih utama fil istinja'i dina istinja ayya jamaah eta yen ngumpulkeun jalma bainal ma'i antara cai wal hajari jeung batu au ma atawa perkara fi ma'nahu anu aya dina ma'nana hajar ya Allah lantaran saestuna Gusti Allah ta'ala bari maha luhur Allah asna eta ngalam Allah ala ahli Quba ka ahli Quba bidzalika kana itu aya jamaah bainal ma'i wa anzala jeung parantos nurunkeun pihim kana ka ahli Quba sahab naon qauluhu ta'ala dauhan Gusti Allah ta'ala wa huwa jeung ari Allah asdaqul qailina eta pangbenerna anu ngucap pihi eta tetep dina itu Quba rijalun ari lalaki yuhibbuna anu mikaresep itu rajul ayyatatoharu kana yen bebersih rajul wallahu jeung ari Allah yuhibbu eta mikaresep Allah al mutahhirina kanu susuci kabeh wa pihi jeung dina itu Quba min turiqil ma'na tina jalanna makna annal aina saestuna zatna tazulu eta leungit itu ain bil hajari ku batu wal asaru jeung ari tapakna yazulu eta leungit itu asar bil ma'i ku cai pala yahtaju maka henteu butuh jalma ila mula tohoti kana bobolokotna tina najis an najas eta tina najis walihada jeung kulantaran ieu yuqaddamu diheulakeun make na naon al hajaru batuna awalan dina mimiti summa inna qadiyata tuluy saestuna qadiyahna at-ta'lili hijikeun summa inna qadiyata ta'lili tuluy saestuna qadiyahna ta'lil annahu eta saestuna kalakuan la yustaratu eta teu disyaratkeun naon al hajari naon taharatul hajari sucina batu wabihi jeung kalawan la yustaratu sarroha geus muratelakeun saha al ajali naon saha al ajali Imam Ajali wa naqala jeung parantos nukil Imam Ajali hukana fala yustaratu anil Ghazali ti Imam Ghazali wa'lam sareng kudu apal anjeun annal hadisa kana saestuna hadis doafu eta ngaleupkeun ulama hukana ieu hadis
warwa jeung ngariwayatkeun hukana hadis saha al-Bazzar Imam Bazzar bi isnadin kalawan isnad dhaifin anu lemah. Walabduhu jeung ari lapadna hadis pasa'ala ari lapad walabduhu jeung ari lapadna hadis pasa'ala eta nanya hum ka jalma saha an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam an zalika tina istinja faqalu maka ngajawab jalma-jalma nutbi'u nuturkeun kaula al hijarata kana batu al ma'a kucai wa ankaro jeung inkar saha an-Nawawi Imam Nawawi hadhihi riwayata kana ieu riwayat fi syarhil muhadzabi dina syarah kitab al-muhadzab faqala maka ngadawu Imam Nawawi kadza nya kitu deui ieu ankaro rawa ngariwayatkeun kana ieu riwayat saha al-fuqaha para fuqaha fi kutubihim dina pirang-pirang kitabna fuqaha walaysa jeung teu aya lahu ka itu hadis naon aslun asalna fi kutubil hadisi dina kitab-kitab hadis balil madzkuri balik ta ari nu ditutur fiha dina ieu riwayat mapela kunna eta aya kaula nastanji eta susuci kaula bil ma'i ku cai walaysa jeung teu aya fiha dina ieu riwayat ma'al hajari eta sarata batu kadzanya kitu deui hadis rawa ngariwayatkeun hukana ieu hadis saha jama'atun golongan minhum ti jamaah al-Imamu Ahmadu ari Imam Ahmad wa Ibnu Huzaimah jeung Ibnu Huzaimah. Lain kitu. Minhum eta tetep ti jamaah al-Imamu Ahmad tegasna Imam Ahmad. Lain tegasna tu ari al-Imamu Ahmadu ari Imam Ahmad wa Ibnu Huzaimah jeung Ibnu Huzaimah. Walawik tasoro jeung lamun ngringkeus jalma alal ma'i kana cai ajzaa maka nyukupkeun ieu maun li annahu karana saestuna maun yuzilu eta ngaleungitkeun itu maun al aina kana jentul wal asaru jeung tampakna wa huwa jeung ari ieu maun al abdulu eta leuwih utama ingdal iktisori nalika ngaringkes alal ahadihima kana salah sahijina tina ieu maun jeung hajar wa juju jeung meunang naon ayak tasyuro yen ngaringkes ieu jalma ala salah sati ahjarin kutilu pirang-pirang batu anu bersih au hajarin atawa ku hiji batu lahu anu tetep kana itu hajar lahu anu eta tetep kana itu hajar salasu ahrufin ari tilu pirang-pirang juruna wal wajibu jeung ari anu wajib salasu masahatin eta tilu pirang-pirang usapan pa in hasala maka lamun hasil naon al inqau bersihna biha kalawan salasun biha ku itu salasun wa illa jeung lamun teu hasala wajabat maka wajib naon aziyadatu nambahan jalma ilal inqai nepi ka bersihna wa yustahabu wajibat maka wajib naon aziyadatu nambahan ilal inqai nepi ka bersihna wa yustahabu jeung disunatkeun naon al itaru naon teh al itaru naon atuh gangsal nah eta we pokona mah tidak tahu saya naon ieu teh wa'lam
Walam jeung kudunya ho anjeun anna kullama kana saestuna sakur-sakur perkara huwa anu ari itu ma fi makna hajari eta tetep dina makna batu ya juju maka wajib naon al istinja bihi kalawan itu ma walahu jeung eta tetep kana itu ma syurutun ari pirang-pirang syarat ahaduha ari salah sahijina itu sulusun ayakuna eta yen bukti itu ma tohiron eta anu suci palawis tanja maka lamun istinja jalma binajisin ku najis ta'ayyana maka tangtu naon alma ucaina ba'dahu dina sabada ba'dahu dina sabada itu najis ala sahihi netepan kaul anu sahih. Asyaratu sani ari syarat anu kadua ayakuna eta yen bukti naon ma perkara yustanja anu dipake istinja bihi naon bihi itu ma qolian eta anu nyabut din najasati kana najis munasyipan tur ngabersihkeun palaya yujzi'u maka teu nyukupkeun naon azujaju kaca walal kosobu jeung teu nyukupkeun ku awi wala turubu jeung teu nyukupkeun ku taneuh al mutanasiru anu muruluk waya juju jeung menang naon asolbu perkara anu teuas palawis tanja maka lamun istinja jalma bima ku perkara layak lau anu henteu nyabut itu ma lam yujzi maka henteu nyukupkeun itu ma hi kana istinja walawis tanja jeung lamun istinja jalma birot bin ku anu baseuh min hajarin anu tetep tina batu au goirihi atawa lianti hajar lam yujzihi maka henteu nyukupkeun itu rot bin hi kana istinja asohihi netepan kaul anu sahih. Ngopila santai asyaratus salisu ari syarat anu katiruna alla yakuna eta yen ulah bukti itu ma naon teh muhtaroman eta anu di muliakeun palaya juju maka teu meunang naon istinja'u naon al istinja bimat umin ku anu sok didahar kal hubzi seperti roti wal azmi jeung tulang wala yujzi wala naon teh wala bijujin jeung ulah ku hiji juj minhu tina awakna jalma kayadihi seperti leungeunna jalma wayadi goirihi jeung leungeun lianti jalma pala bijuj'i hayawanin jeung ulah ku juj hayawan muttasilin anu patepung bihi kana hayawan kadzan bil ba'iri seperti ku buntut onta di annahu lantaran saestuna itu juj'u hayawanin muhtarumun eta anu dimulyakeun ku syara wa idzastanja jeung di mana-mana istinja itu jalma bi muhtarumin ku nu diharamkeun aso maka dosa eta jalma wala yuji jeung teu nyukupkeun itu muhtaram hi kana istinja ala sahih netepan kaul anu sahih. Naam sumuhun ya juju menang naon al hajaru batuna ba'dahu dina sabada muhtaram bisyarati alla tantakila kalawan syarat yen ulah maka pindah naon an najasatu najisna wa ammal jildu jeung anapun ari kulit
fal azharu maka eta ari kaul azhar annahu eta saestuna jildun in kana eta lamun bukti jildun madbugon eta menang nyamak jaza maka menang naon al istinja'u istinja bihi ku itu jildun madbug wa illa pala jeung lamun teu madbug maka henteu naon henteu jaja maka henteu jaza summa yushtarotu tuluy disyaratkeun ma'adzalika sarata itu istinja Allah yajipa naon Allah yajipa yen ulah wa kagaring naon al horiju anu kaluarna pain naon teh pain jakko maka lamun garing itu horij ta'ayyana maka jadi tangtu naon al ma'u caina li naon al ma'u caina ulah ku batu li annahu karana saestuna kalakuan la yumkinu eta henteu kongang naon izalatuhu ngaleungitkeunana horij illa bidzalika kecuali ku cai qala ngadawu musannif santai ngopi lah Bang wa yajtanibu jeung ngajauhan eta jalma istiqbalal kiblati kana nyanghareup ka kiblat dina nalika istinja jauhan tina nyanghareup ka kiblat wastidbaro jeung ngajauhan kana nu kangen kana itu kiblat naon ieu teh pisohroi dina sampalan ida aroda di mana-mana ngamaksud jalma kodo al hajati kana kiih ngising pisohroi dina sampalan haruma maka haram alaihi ka eta si jalma naon al istiqbalu nyanghareup kiblat wal istidbaru jeung nu kangen kiblat idza lam yastatir di mana-mana henteu make tutup eta si jalma bisain ku hiji perkara sutrotan kalawan tutup mu'tabaratan anu diitung-itung qala parantos ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataitum di mana-mana ngadatangan aranjeun kabeh algo itu kana ngising pala tastakbilu maka ulama dep aranjeun kabeh al kiblata kana kiblat wala tasadbiru jeung ulah nu kangen maraneh kabeh biruha kana kiblat mang kesel wala tastadbiru jeung ulah nu kangen aranjeun kabeh biruha kana kiblat bibolin kalawan kiih wala itin jeung dina ngising walakin syarriku mana itu oh iya walakin syarriku jeung tatapina kudu ngao anaon teh syarriku teh syarrik ngawetan walakin syarriku jeung tatapina kudu ngawetan aranjeun kabeh augor ribu atawa semu ngulon nyerong rawang riwayatkeun hukana hadis Syekhoni Imam Syekhoni ngalarang Rasul anzalika tina ngiblat wa dhahiruhu jeung nu kangen kiblat at-tahrimu lain gitu salah kurang nyambung ngalarang Rasul anzalika tina ngiblat jeung nu kangen kiblat wa dhahiruhu jeung ari dhahirna hadis at-tahrimu eta ngaharamkeun waktu lipa jeung diitilapkeun fi illati dzalika naon fi dzalika
fi'il lati dzalika dina ngelatna itu tahrim. Pakila maka dicaritakeun ni annahu naon li anna sohroha lapat li anna sohroa lantaran saestuna sampalan la tahlu eta henteu naon teh teu sungsung naonnya la tahlu teh aduh tak apal kula hampurannya lajeng an musallin tina anu salat min malakin tina malaikat au jinin au jiniyin atau jin au insiyin atau bangsa manusia. Parubama maka kulantaran kitu waqa'atu miba naon basaruhu ningalina jalma ala parjihi kana parjina eta si jalma payata adza maka ngaraos nyeri eta si jalma bihi kalawan basaruhu. Qala ngadahu saha Nawawi Imam Nawawi fi syarhi tanbih dina syarah kitab at-tanbih. Hadza ari ieu ngelatan hijikeun. Hadza ta'lilu ari ieu ngelatan dhaifun eta lemah. Wa ta'lilu shahihu jeung ari ngelatan anu sahih ma eta perkara zakaro anu nuturkeun kana ieu ma saha al-qadi Husain wal Bugawi jeung Imam Bugawi waruyani jeung Imam Ruyani wa ghairuhum jeung salianti itu nu kabeh. Anna jihatal kiblati saestuna jihatna kiblat muazzamatun eta diagungkeun pawajaba maka wajib naon sianuha ngaraksana eta kiblat pisohroi dina sampalan waruhiso jeung dimurahkeun bil bunyani dina adegan lil masyaqqati karena aya masyaqqah wallahu jeung ari Allah alamu eta langkung uninga. Qultu nyarios kaula wa qawa jeung nguatan hadza ta'lila kana ieu ta'lil saha asyaihut guru hiji guru Taqiyuddin tegasna Taqiyuddin Ibnu Daqiqit Ibnu Daqiqi al-Aidi putrana Daqiq al-Aidi wah tajja jeung nyieun hujjah itu Syekh lahu kana ieu ta'lil bihadisi Suraqati kana ta'lil lahu kana ta'lil bihadisi Suraqah kalawan hadis Suraqah bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala ngadawu Suraqah sami'tu nguping kaula Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadawu Rasul bari ngadawu Rasul idza atta di mana-mana datang idza atta di mana-mana datang saha ahadukum salah sahiji ti antara maraneh kabeh al baula kana kieh fal yukrimu maka kudu ngamuliakeun ahad kiblatullahi kana kiblatna Gusti Allah azza wa jalla pala yastakbilal kiblata maka ulah madep eta si ahad al kiblata kana kiblat qala ngadawu Syekh wa hadza dzahirun jeung ari ieu hadis eta anu zahir qawiyun eta kuat bita'lili dina ta'lil bima ku perkara zakarna anu nuturkeun kaula kana itu ma wallahu jeung ari Allah a'lamu eta langkung uninga. Hampurannya ieu kurang keur di kahijina keur di sisi jalan kaduana aya kandang naon eta teh atunya manuk naon atuh nya eta we pokona mah hampura pisannya urang lajeng di mana bi teh qala parantos ngadawu saha Nawawi Imam Nawawi in kana lamun bukti baina yadaihi eta tetep dina antara hareupeunna jalma naon satirun
anu nutupan muratabiun anu luhur. Kodro sulsa kalawan saukuran 2/3 siku. Dijieun kodro sulsa ziroin kalawan saukuran 2/3 siku. Wa qaruba jeung deukeut jalma minhu tina itu satir ala salasati azru'in kana 3 pirang-pirang siku. Jaza maka menang naon al istiqbalu yang ngarep ka kiblat sawaun sarua bae kana bukti itu jalma fil bunyani eta tetep dina bangunan awis sohroi atawa dina sampalan. Mutlakon berina mutlak. Qala ngadawuh Imam Nawawi fi syarhil muadzabi. Qala ngadawuh Imam Nawawi hu kana kaul fi syarhil muadzabi dina syarah kitab al-muadzab. Wallahu jeung ari Allah alamu eta langkung uninga. Wa qauluhu jeung ari dawuhan musannif fi sohroi dina as-sohro lapan as-sohro sampalan ihtaroja ngajaga ngecualikeun musannif biha kalawan sohro an goiri hatina lianti sohro. Pala yahrumu makan teu haram naon istiqbalul kiblati yang hareup kana kiblat wastidbaruha jeung nu kangen kana kiblat fil bunyani dina bangunan dina jero bangunan. Qala parantos ngadawuh saha Ibnu Umar radhiyallahu anhu mati Ibnu jeung Umar irtaqo itu naon teh hanjat kaula naon atuh hanjat teh bahasa Indonesia na teh eta we pokona malah irtaqo itu hanjat kaula ala dhuhri baitin kana luhureun imah milik kaula. Paroaitu maka ningali kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal ban non teh ala labnataini kana 2 bata mustaqbilan beurina madep Baitul Maqdis kana Baitul Maqdis. Wa fi riwayatil Bukhari jeung eta tetep dina riwayat Imam Bukhari paroaitu maka ningali kaulahu ka Rasul mustadbirul kiblati dina nu kanggeun kiblat mustaqbilas syami tur nu kanggeun kana naon teh nagara Syam. Wallahu jeung ari Allah a'lamu eta langkung uninga. Panginten cekap heula sakieu. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang lajengkeun dina video anu salajengna.